Pagi berjumpa lagi dengan Ki Kampak Putra Sunda Purwakarta. Lamun ngomongkeun kealusan Kang Deddy Mulyadi KDM, waduh moal kaitung. Loba pisan nu geus Ki Kampak rasakeun gitunya. Purwakarta jadi alus keur zaman bupati keneh sebelum DPR nya. Ayeuna kan nyalon gubernur, ekstabilitasnya pang tinggi-tinggi pang alusna gitunya. Baheula we keur zaman bupati keneh ge jalan leucir aralus ka pelosok mana-mana ge kasaksian ku Ki Kampak lamun sok memotoran ka mana-mana ka Jatiluhur ka Pasisian ka mana-mana ge nya ngabangun masjid anu alus tadi Cibungur aya, terus Cilodong anu tadina tempat naon eta teh cewek-cewek nongkrong ya. Ayeuna mah alus tadina tempat anu istilahna negatif anu jadi positif, jadi tempat oleh-oleh di dinya teh geunaheun gitu. Jadi akibat sering mupuk hate masyarakat dicintai rakyat terus Kang Deddy mah. Mentak pat gulipat pilih nomor 4 geus tong ragu deui. KDM calon gubernur mah Bapak aing ya. Kunaon orang Sunda nyebut bapak aingnya bakal boga bapak orang Sunda Jawa Barat gitunya. Tah, di dieu sing sakumaha paslon-paslon lain nyerang heuh ka Kang Deddy moal mempan nek ngagunakeun saha lah orang-orang luar anu lain asupna saturunan nya. Ai urang mah orang Sunda saturunan. Eta mah lain anu karuhun-karuhun batur anu sok ngaku-ngaku wae geuningan nyebutkeun musyrik itu ieu moal didarenge da orang Sunda mah geus nyaah geus cinta ka Kang Deddy Mulyadi mah. Aing ge pendukungna ye ti Sunda can ngambek, nu lain mah geus loba nu ngambek akibat digogoreng dijejeleh Kang Deddy. Aing ge lamun nepikeun ka dijejeleh wae mah Kang Deddy aing pasti hudang sarua orang Sunda gitu. Mentak Kang Deddy mah anu karasakeun ku uing nepikeun ka ayeuna penerusna aya di Purwakarta nya Om Jen jeung Abang Ijo sarua eta mantap datang ningali pangbeasan aya beas apa henteu gitu kan. Kan ini teh boga duit apa henteu tah kitu eta sosok pamimpin. Lain nu jadi pamimpin mimiti ngemis-ngemis menta ka rakyat kos nu heueuh menta pidua begitu geus jadi ngajedog we dengan poho ka rakyat teh kudu dihormati ku rakyat teh. Tah jadi pamimpin memontong kitu. Justru jadi pamimpin kudu leuwih nyaah ka rakyat ngarangkul rakyat. Kos Kang Deddy Mulyadi rangkul rakyat teh. Jadi lain urang anu kudu dihormati, maneh kudu hormat ka rakyat. Mentak contoh pamimpin nu pang alus-alus mah kasaksian ku Ki Kampak calon gubernur iwati bapak aing nu disebut Kang Deddy Mulyadi. Aing teu dibayar teu naon di kieu-kieu. Ngomong kieu karena naon da aing menyaah cinta hayang boga pamimpin nu alus nu bisa nyentuh ka rakyat Jawa Barat. Geus pasti tong salah pilih deui tah iwati Kang Deddy nomor 4. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.